Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang langu deui sareng kince. Alhamdulillah kanggo ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar icarios simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya hatur nuhun. Mugia sadayana dipaparinan kesehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Mangga urang teraskeun carios akibat muja ka juri bagian ka 12 nya. Mohon ieu carios karangan Mang Nyalira mohon sanaos basajan oge mugi-mugi wae janten hiburan. Kumaha lajengna carios mangga urang kawita. Sae Kangjeng Ratu seueur jelema nu sasar lampahna sareng pipikiranna teh anu parawaekeun mangka bakal langkung seueur deui pikeun salirira ngawangun kadaton ieu nu sakieu megahna seun cek Bah Barod sikepna ajrih mohon kitu Gusti Ratu. Jeung Andika oge kudu bagja berod maneh sabab lantaran Andika tulus diangkat jadi senepati di alam gaib sarta nambahan kasakten jeung wibawa di alam Andika salaku jadi kuncen tur ayeuna mah cug gera balik Andika duaan kalembur oge maneh Durgala ulah poho kana kaayaan ayeuna anu jadi manusia dina ngaran Maman kudu mirip atawa sarua dina naon rupana oge boh perilaku boh sora katut cara ngomong-ngomongna oge tapi inget ulah nepi ka pohonya cek Nyai Blorong nyaritana bari ngabagikeun paneutepna Kambah Barod katut Sidurgala Pati alias Mang Maman palsu nya Durgala teh unggek bari ngajawab tandanding ngarti saya ga bari ngalaksanakeun pancen unjuk sumbang ga kaula nun Kanjeng Ratu kaula ayeuna pamit nun pikeun ngalaksanakeun pancen cek Durgala ayeuna mah urang gancangkeun wae carita Bah Kuncen geus nepi ka imahna bari jeung Mang Maman palsu sedengkeun kaayaan di kaayaan siluman balakasadut mah masih kaayaan cicing di tempatna sila manehna teu robah tina diukna ti mimiti ditinggalkeun tug balikna Bah Barod ka imahna angger gitu kaayaan nana nya geus kitu mah ku Bah Kuncen gancang dipulihkeun kaayaan si balakasadut tina tenungna langsung bisaeun deui nyarita digerakeun dina sora wujud Juha Mama Liha. Cager euy maneh ayeuna teh Juha palsu gera cager sia geus beres kitu Mbah eta geuning nyebut kitu ka kuring hade bahaya Mbah tega si Mbah mah adon dibekukeun ku dewek teh salila lakieu Mbah cangkeul atuh Mbah geus beres Juha jeung ieu ulah salempang ayeuna mah sabab ieu si Maman palsu teh alias si Durgala jadi balad maneh euy ayeuna mah keur mancen ngalakonan hirup di alam manusia
atala di alam dewek dina wujud si mamannya. Bagea maneh atuh Durgala euy. Pagi deui jeung dewek. Juha ngareret ka Mang Maman palsu nu gancang nembalan bari seuri atoheun manehna bisa patepung lawung. Ulah nyebut-nyebut kitu atuh ah. Komo ngaran asli mah sebut bae ngaran jelema nu dimaksud atuh. Lain kitu Mbah. Cek Mang Maman balik ngareret ke Mbah Berod. Panuju, panuju. Da memang kudu kitu tuh euy. Nyebutna teh ulah ngaran asli euy, bisi pohong ke. Dihareupeun pamajikanana kahadenya jug maraneh bisi arep-arepeun ke. Bisi arek peureum mah ti heula. Ke ku dewek mah dibere tempat euy ke hees mah. Piraku wae Mbah, kuring teh dititah sare kawas kalakuan manusia bae Mbah. Pan kuring mah tara sare, tara dahar. Kitu oge pan. Di ditu oge pan kitu Mbah. Dewek oge ngarti euy. Tapi dina waktu mah ayeuna kudu sare di ditu mah euy. Di ditu mah tara sare maneh teh. Tapi di dieu mah yeuh dina kaayaan wujud manusia maneh teh bakal boga aya rasa tunduh jeung rasa kanyeri. Buktina si balak kasadut geus lila geus jadi si Juha geuning. Pinang tuh paripolahna ge tuh tingali jiga manusia boh rasa boh tunduh jeung kanyeri tah kitu euy. Juha katingali unggek ngabenarkeun kana caritaan Mbah Berod bari terus ngomong. Bener pisan Mang Maman. Goreng buktina yeuh geus lila jadi manusia teh. Jadi beki sare wae doh. Sare wae ngeunah jeung boga rasa kanyeri deui waktu leungeun. Aya nu nyabat ge karasa kene doh toh tingali toh. Tapi mun sare teh ti beurang kuring hayang wae sabab mun sare ti peuting bagian waktu keur nyal kipayah peuting mah maraban si itoh jeung anakna deui leuwihna ti kitu jeung aya ngeunahna oge euy. Jadi manusia teh deuleu bisa ngeukepan manusia euy haneut awena oge beda rasana deui jeung awewe di alam urang. Kitu kaayaan di imah Mbah Berod dina waktu harita nu ngahaja ngagugahkeun siluman-siluman patalukan nana. Nya geus kitu mah Mbah Kuncen teh tunduheun hayang sare matak Mang Maman katut Juha oge leuwih ti heula dititah peurem. Urang caturkeun wae dina poe isukna biinah waktu balik jajab sakola ka sampak Mang Maman geus ngadagoan di tepas imah manehna suraseuri panona gular giler nempo rentang-rentang nu aya datang. Idih geuning meninggalis keneh euy pamajikan teh. Pamajikan si Maman teh geuning sanajan kaayaan geus rada kolot oge doh. Papal keneh, neuhner keneh awakna mah doh kabita. Tapi aing kudu tetep hati-hati yeuh dina logat jeung sora bisi kapohoan teu mirip salakina mun ngomong. Ngan nu jelas ieu pamajikan si Maman teh kudu gancang wae dibawa ka kamar. Wang dirum-rum we ku diri aing. Cek Mang Maman palsu ngagarendeng ngomong sorangan. Biinah kerung gancang nanya kanu jadi salakina. Akang kumaha Kang di kota opat poe teh nya menang pagawean nu hade kitu Kang. Cek biinah bari neuteup kanu jadi salakina nu ditetep
teu beda ti biasa bangun aya kahayang ka dirina nya Mang Maman teh memang geus apal karena perkara sabenerna di rumah tangga Mang Maman harita kalawan cepet ngajawab ngudag caritaan bi Inah. Soal pagawean mah gampang Nyai Inah. Di kota teh ya geuning. Lega, lowongan mah loba. Teu beda jeung di kampung. Beda jeung di kampung cek Mang Maman palsu. Sorana mirip dan nimbulkeun rasa kacuriga pikeun bi Inah harita. Naha atuh betwa kabalik atuh Kang. Ari aya nu narima gawe mah ti tadi akang balik cek bi Inah panasaran pok tumanya bari neuteup Kang bari ngangais Nyi Eha nuker saretibra dina aisan nana. Geus kitu mah bi Inah naik kana golodog laju muka kunci panto sarta nitah Mang Maman asup ka jero imah. Saenggeus aya raya di jero imah mah bi Inah gancang nyusul tepus ku caritaan nana. Cing Kang, pok atuh caritakeun kumaha Kang kaayaan di kota teh. Kami mah panasaran deui hayang apal. Nah kumaha Kang di ayaan kota teh rame teu Kang di kota teh Kang. Ari Nyai cai heula atuh Nyai Inah. Akang teh hayang nginum yeuh ti tadi. Nah ari etaeun teh imahna dikunci keneh geuning. Rek asup ka dapur atuh anggur mah. Geura asup heula ka dapur. Aeh nya Kang poho hampura nya keke atuh dagoan. Kuring nyokot heula nya caina ka dapur. Mang Maman sabenerna mah lain haus-haus teuing manehna hayang nginum. Ngomong kitu teh tapi dalih wungkul. Sabab aya maksud pikeun mupus ingetan bi Inah ka salakina anu panggah indit ka kota. Sedengkeun kaayaan bi Inah nalika di dapur bet ngadon ngahulang wae ngaragamang mikiran sikep salakina nu beda ti sasari. Pang nama kabudak bet hare-hare wae. Muhunnya Mang Maman palsu cenah muhun ka hade muhun. Aduh, ieu mah ye. Cek dina jero hatena ngagerendeng sorangan bi Inah. Kunaon nya salaki teh bet hare-hare ka budak? Aneh, biasana oge apan tara kitu salaki aing mah. Eueuh sapoe oge dirawu di pangku budak teh. Cek bi Inah heran ku sikep Mang Maman nu beda hare-hare ka budak asalna mah tara hare-hare kitu. Bi Inah tadi nama rek tumanya ngeunaan eta tapi barang srog dihareupeun deui Mang Maman. Jadi lat poho teu ngomong srog cai dina cangkir diasongkeun regot diinum ku Mang Maman. Nya bi Inah teh ngagelenyu imut ka Mang Maman nu terus ngadeuketan diukna ngiset. Inah geus kolot ge geulis wae geuning Inah mah. Akang teh sono Inah sabenerna mah. Tapi kumaha doh geus lila tara silih sorang badan ieu teh nah. Cek Mang Maman bari nyepengan puhu leungeun bi Inah di barung ku tetepan anu seukeut. Duka teuing atuh kunaon bi Inah bat kabawa perasaan.
birahi salaku hiji awewe nu masih normal keneh jadi kahudang teu bisa ka tahan. Rampaan jeung tetepan Mang Maman teh lir upama nu mampu nembus kana jajantung biina akang sanajan akang oge tekasep tapi gagah akang makang sanggup merjuangkeun kabagjaan keluarga kang akang mah ejeng wani akang madeui udar ider unyar usaha ka kotang. Inah mohon Kang ieu abdi. Hayu atuh urang ka kamar wae pindah ngobrolna. Ngarah leuwih leluasa di jero kamar mah. Mangga atuh Kang. Hayu. Batuk nya. Batuk teh mah. Mangga Kang, hayu atuh, hayu. Teu loba carita deui ragayeng biinah teh di pangku. Saterusna ku Mang Maman dibawa ka jero hiji kamar. Hordengna lajur diserelekeun. Geus aya di jero kamar mah biinah balabuh deui rasa nu meh jarang kasorang ku dirina birahi ka aweweanana beki muncak ayeuna da puguh atuh rarasaan mah ku salaki biinah teh teu bisa berontak teh mangsa dilaanan bajuna ku Mang Maman nya Maman oge sarua ngalaanan bajuna hiji-hiji antukna duaan jadi taya nu make kain secewir-sewir acan di tata ranjang sabeuleu geujeut. Sarta saterusna mah biinah dirumrum ku eta Mang Maman palsu neundeun bini anak siluman nu jadi cikal bakal datangna balai da sakumemna manusia nu aya di alam dunya. Di jero kamar teh ukur kadenge sora renghapna napas masing-masing nu ngajadi hiji bangsa lumangsungna jajab kasuka antara biinah jeung Mang Maman palsu teh biinah mah jongjon wae nyorang endahna rasa nuku kamalayang di awang-awang teu malire kana kaayaan nu sabenerna mah mun sok ditaliti mah atawa kawas aya perbedaan Mang Maman jeung Mang Maman asli jeung nu palsu teh meureunan moal nepi ka ngarandapan kitu katipu ku setan idajil laknatullah. Poe katiluna biinah kudu ngawulaan kudu jadi salaki jeung deui teu kungsi ngungkit-ngungkit kunaon salaki teu jadi indit ka kota urang ayeuna tinggalkeun heula kaayaan biinah urang ayeuna kocapkeun Mang Maman nu asli nu dikurung di jero penjara harita manehna ngalamun bari nangkep tuur mikiran nasib nuker karandapan. Cenah aing teh bakal disuguhan dahareun adu ngeunah-ngeunah tapi bet kieu geuning ngadon di penjara bari ukur di paraban ku emih atawa bihun menang ngagolakeun deui
tega si Uju simbah kuncen nipu ka aing kieu carana mah adon ngawadalkeun aing si Uju teh be maneh Uju tega-tega teuing ka aing mah doh teganya doh cek Mang Maman nyangkana teh diwadalkeun wae ku Juha. Duh, mau dikersakeun aing salamet bisa lolos tina ieu jero penjara aing janji aing kudu bisa males ka nyeri ka jalma nu ngaran Juha jeung Mbah Barod bongana madena teh pat nipu ka diri aing palang siang anak katut pamajikan oge buah diwadalkeun ku si Uju. Duh, nyaah teuing inah hampura kuring inah meureunnan moal nyaho salaki aya nu ngawadalkeun sarta dirina meureun kaancam kitu Mang Maman hiji lalaki nu teu burung beueus ku cimata mangsa nyang hareupan eta kaayaan. Tapi dina kaayaan Mang Maman keur ngumbar kasedih panto besi nu aya nu muka ti luar ku hiji makhluk nu awakna wujud manusia tapi sirahna mah ajag huntuna sihungan panjang nya ningali kitu mah bibir Mang Maman calangap jiga nu kasima teu bisa nyarita naon-naon ukur pasrah wae kana nasib bangsa dirina rek diseret karohangan kerajaan atawa karatu ku eta siluman ajag muhunnya karunya Mang Maman duh ripuh di alam jurig macam muhunnya ripuh karunya duh. Nya siluman ajag teh galak naker gening tesirikna disuntrung-suntrungkeun lempangna Mang Maman teh jeung semu dibebetkeun harita jeung sina daku sujud hareupeun ratu Nyi Belorong nu keur diuk dina kursi singgasana sangkan bisa manehna nurutan pamolah siluman ajag muhunnya duh ieu mah aya wae. Nyanggakeun kaulanon Gusti ieu manusa parantos aya di payunin salira mangga bade dikumahakeun salajengna atanapi bade langsung digencet bae kitu ku papan buana cempaka diolah janten langit karanton cek siluman ajag ampun kuring mah ulah dijadikeun wadal kuring hayang balik ka lembur kuring mah melang kanu jadi anak komo pamajikan mah bisi teu dahar cek Mang Maman maksakeun maneh nyarita makating ku sieun waktu ngadenge siluman ajag nyarita kitu ka Nyai Ratu. Nyi Ratu teh seuri gancang bae bari nembalan hahaha kalem ajag bodas kalem kuring ayeuna rek nyalita heula ka ieu manusia teh. Hei manusia maneh memang ditakdirkeun kudu jadi wadal anu munggaran di dieu sabab maneh sorangan nu hayang kitu apanan. Tapi kuring mah hayang beunghar Nyai Ratu menta jalan ka Mbah Barod teh sangkan beunghar sangkan tujuan kuring bisa laksana tinekanan lain kieu jadina Kanjeng Ratu. Maneh hayang ngabagjakeun anak pamajikan ku harta banda nu lobanya atawa beunghar. Hei
maneh mah teu kudu hariwang manusa tingali kumaneh sing awas kumaha kahirupan anak pamajikan ayeuna maneh di pelemburan cek Nyi Ratu bari nangtung tina korsina bari ngadeketkeun hiji kaca badag terus ditiup ti kajauhan. Tuh tingali maman naon Kanjeng Ratu waktosna seep maman aduh waktos nanya cenah doh kamu jeung seep mun karunya mun Mang Maman. Insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri ka-13 mangking ce ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah